Datang dari bulan puasa. Kuring mah sok resep lamun bulan puasa teh. Ari waktuna puasa mah teu pati resep. Besok lapar. Komo mun tengah poe. Beuji teh tang sok murilit bakal ringku lapar. Ti koro tuhur balas sayang nginum. Awak lungset aya tanaga. Ditinggalian ge sok ranya itu puguh. Resep nama mun waktuna buka. Sagala ngeunah rarasaan teh. Minum cai harangge asa ngeunah pisan. Mun geus ngasaan mah boa asa cai surga ku ngeunah-ngeunahna. Mama sok nyadiakeun es buah anu dijieunna tina melon, belewah, atawa bonteng suri. Agar rumput laut jeung kaweni. Manis seger pisan. Mamah mah sagala ngadamel nyalira. Gulana sok ngaja ngadamel seueur. Tuluy di botolan. Disimpen dina kulkas. Jadi mun kurang amis teh tinggal ngucurkeun bae tina botol. Tos eta ngahanca bala-bala anu dicocolkeun kana sambal suuk. Ieu oge kaya ngadamel mamah. Tara keur saeun meser, najan nu dagang bala-bala loba. Atuh bumbuna aya di toko nu geus jadi. Da beda ngeunahna bumbu meunang toko jeung buatan mamah mah. Leuwih ngeunah meunang ngarendos mamah. Mun tos wareg bala-bala, diselang heula ku salat maghrib berjamaah. Bapa anu jadi imamna, tuluy ngadoa babarengan. Kuring mah sok ngadoa sangkan bapa, mama, kuring jeung si ade sarehat seueur rejeki sarta seueur nu nyaaheun. Beres salat, kakara nyerbu sangu sabalad-balad. Sadayana pasakan mamah. Mun tos beres nedak teh sok tara kuat cengkat bakating ku wareg. Tinggal loreh heula hareupeun tipi. Saur mamah mah korban perang. Keuna ku tembakan cenah. Nya pan sapopoe tos perang, merangan hawa nafsu. Hari tos waktuna buka, tara kuat nahan nafsu, sagala dihuapkeun. Akibatna sok tinggal loler. Tapi da ngagaloler teh teu bisa lila. Mamah mah sok ngaburu-buru ngajak ka masjid. Taraweh. Tah dina waktuna taraweh deui nu sok resep teh. Sok loba pikasirieunana. Tapi kata mun taraweh nagigireun mamah mah tara bisa laluasa seuri, da sok molototan. Mamah mah galak pisan kana ibadah teh, teu meunang heureuy. Mun barudak lalaki nu balangor sok hareureuy ge sok dicarekan ku mamah, nepi ka cicingna. Ari bangorna budak lalaki teh atuh sok haleulihan. Mun keur nangtung sok silih seret nepi ka ting rampeol. Malah sok aya nu ngagebut labuh sagala. Mun geus kitu sok ting arusek seuri ditahan. Mun keur ruku nu cicing di tukang sok nyundul bujur nu hareupeunana. Nepi ka ngajolongjong nyundul deui anu hareupeunana. Atuh jadi tabrakan beruntun. Atawa mun keur sujud nu tukang sok nyolok bujur anu hareupeunana. Nepi ka ting gurubug. Kitu deui mun amin sok bari diheureuikeun. Pak tarik-tarik bari dilagukeun. Pan sakali waktu mah Pak Ustad bendu. Pedah amina diheureuikeun ku barudak. Tapi darepehna teh ukur sababaraha rakaat. Kadituna mah derdeui. Kuring mah tangka sok nyeri beuteung nahan piseurieun. Ari teu seuri da lucu. Ari seuri sieun ku mamah. Saur mamah teh, nu ngaheureuikeun agama dianggap lucu. Kudu dielingan nu kitu mah lain diseungseurikeun. Cenah bari baeud. Di tanggal 1 nepi ka tanggal 10 mah masjid teh pinuh-pinuh wae ku anu tarawih. Tangka sok leber kaburuan masjid anu salat teh. Da di jero teu kabagean. Nincak tanggal 12-an mimiti corengcang. Loba anu alpana. Anu sok getol teh ukur barudak we. Kolot nama jarang. Cek mamah mah geus loba anu gugur di babak penyisihan. Jadi semifinal teh tinggal saeutikan. Tah, mun geus tanggal lilikuran, masjid teh sok rada pinuh deui. Da katambahan ku nu mudik di kota. Jamaah lolobana mah anggar we barudak sakola. Da eta meureun menang tugas di guru agamana masing-masing kudu ngeusian buku Ramadan. Jadi daek teu daek kudu hadir bae di masjid. Da mun rek curang minta tanda tangan hungkul, Pak Ustad mah tah daekeun-daekeun. Pas beutingan pang akhirna, kuring jeung mamah pangheulana datang ka masjid.
Ulah kaleket saur mamah teh. Ayeuna mah malam final. Ngan juara bertahan anu kuat hadir. Gitu cenah. Kuring jadi semangat taraweh teh. Dasa jadi juara bertahan. Kabeneran jamaah teh rada rempet. Masjid penuh. Malah aya anu ngemper di emper sagala. Anu tadi nangis bolos bae. Aya anu daratang deui. Lumayan jadi haneuteun deui masjid teh. Pak Ustad ge katinggalina rada semangat. Anu biasa tara aya ceramah ge ngadadak ceramah heula anu eusina nyaritakeun pentingan Lailatul Qadar. Maca surat nage nu paranjang deui. Malah dina witir mah maca surat Yasin sagala. Teu tamat surat mah ukur sabagean ngan lumayan panjang we. Pan di masjid kuring mah mun salat witir teh sok 2 kali salam. 2 rakaat jeung 1 rakaat. Caritana pas rakaat anu pangakhirna sumanget Pak Ustad jigana ngagedur keneh. Da eta we basa sujud pangakhirna dililakeun. Lila pisan. Nepi ka kesel nonggeng. Ari keur kesel kitu aya anu nyebut Allahu Akbar. Jamaah jajaran tukang mak kabeh cengkat. Asup kuring jeung mamah. Ari pas ngareret ka hareup kuring reuas lantaran Pak Ustad jeung 2 sapangareup nama can cengkat tina sujudna. Nu sejen brak-bruk sarujud deui. Bari gandeng saleuseurian. Ari mamah mah angger calik. Teu lila Pak Ustad ngucapkeun Allahu Akbar. Bari calik tahiyat akhir. Ari pas beres salam sugan teh mamah rek ngambek. Ari heuk teh kalah ka ngiring imut. Kagugu meureun lantaran leuting sujud. Aya nu iseng nyebut Allahu Akbar. Atuh loba nu katipu. Nu matak mun jadi imamah kudu taliti. Ulah nepi ka salat diheureukeun jamaah. Imamah teu meunang sagawayah. Kudu nu masagi elmuna. Boh ilmu agamana, boh ilmu kamanusaanana. Saur mamah bari nilepan mukena. Uring tepat ngarti maksud mamah. Ongkoh biseureun can beak-beak. Ngeunah seuri teh da sakali ieu mah mamah teu molototan.